Poe sidang harita jadi panungtungan engkom pangijeng Ahmad. Sabab tekung silila Ahmad meneran init ka Surabaya. Inung Ahmad kung si Ceri. Ingat ti heula samemehna Ahmad ngabejakeun palit ge pamitna teh rek ka Surabaya. Moal aya nama hambu. Doakeun we Ahmad sing sehat. Jag-jag dina mangsana mulang deui. Malah mah doakeun oge usaha Ahmad di ditu sing maju. Sangkan tiasa juga makeun ibu sareng ama. Pok Ahmad bari rek indit. Inung Ahmad anu cari nakdak ngusapan buuk anakna anu nyuuh na lahunanana. Kabehanana oge ku amu teh teweleh didoakeun jang. Sing paranjang umur, murah rejeki, sing ditayang tayungan ku Gusti Allah, sing bisa mihapekeun maneh jadi jalma anu jujur. Cek Inung Ahmad bari sasakali ngusapan pipina anu baseuh. Amin, ambu. Ahmad miosela. Amu sareng ama sing sarehat di bumi. Cek Ahmad bari nyium tongong leungeun indung jeung bapana. Manehna sakali deui ninggalkeun lembur. Kiwari mah lain dumeh dititah bapana. Tapi kahayang manehna sangkan jadi jalma gede. Ahmad milih jalan kitu lain saukur meh kulawargana maju. Tapi jaga-jaga bisi anu diasupkeun ka lapas aya nu neundeun dendam ka manehna. Satadina eueuh dendam ge diarah-arah. Komo ayeuna aya musababna. Nanaon ge memang kumaha takdir Gusti. Tapi jelmana nu kudu ikhtiar. Pok Ahmad bari ngalengkah. Mangsa kareta mimiti maju, ras manehna inget ka engkom. Anu sabenerna mah minangka engkom nyebut manehna candi kukumaku Sueb teh sanajan ukur saeutik manehna aya rasa bunga. Kungsi malah mikir hayang balikan deui. Tapi kalindes ku harga diri. Keun, kom. Lemun nya oge jodona. Kajen ka mamana kuring ngalengkah. Pasti balik deui. Geuntes Ahmad na jero hate. Ahmad teu apaleun. Yen harita engkom ngahaja nuturkeun ka stasiun. Nempokeun Ahmad ti kajauhan.